penting nggak gede tos saya semangat semangat mangga diantos pisan mangga Sok kayak tunggu heula teh. atas dekat ke atas dekat Sok tunggu heula. ada mundur dibeli sampai jalan ada mundur beli sampai jalan dia haturanan upami ieu Bapak Ustad dia haturanan linggis di tempat
Bismillah. Di strenan tentunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi barangkali kesehatan semoga sakinah mawaddah warahmah. Mangga geulis kaset nyuntun dihapunten nyuntun arestuna supados rajin dina jalan ke rumah Kan dikawit abi dikandung 9 bulan. Dugi ka ayeuna abi tos dewasa. Teu acan tiasa mulang kenci susu. Mulang tarima ka ibu sareng ka bapa. Tapi mama salana pasrah sareng kalian. Ayeuna abi nyuhkeun doa restuna ti mama. Dinten ieu abdi bade ngambah rumah tangga. Tapi abi moal rek hilap. Moal rek ujung ka gunung moja ka sagara. Tapi abdi nu wajib dipunjung sareng dipuja ku abdi. Iwal indung jeung bapa. Urang lantaran indung jeung bapa mah lautan hampura. Indung mah tumurah hayu, bapa mah tangkal daraja. Beraha geulis kasep didoakan ku mama hidup dina ngalakonan rumah tangga sing pinanggih jeung rizkina kalayan aya dina kamulyaan jeung kabarokahan sing janten keluargaan sakinah mawaddah warahmah. Mangga geulis kaset rangkul mamahna mangga mamah doakeun sok rangkul doakeun mudah-mudahan barangkali supaya kabagian juga sareng akhiratna nya. Mangga atuh salajengna ayeuna mangga tepangan ramah hidupnya karama mangga karamana aya karamana masing-masing. Mangga tepangan manggaan geus. Mangga sujud ka bapak. Bapak, abdi nyongkeun dihapunten sareng doa restuna. Nuhun Bapak kana kadiridoanana. Ngajalankeun sunah Rasul dua di agama Islam. Bapak ngapunten Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. mangga geulis kaset tah ieu teh sami sebuah anjeunnya. Saking doa anak doakeun mama dina taya keluarga mama anu teh ulah disaha-sahanya ulah disapirakeun make eta mah barang kali oge angkan daya ka satu mawalan mangga tepangan karama geulis kaset tah ieu rama mertuanya sok langsung doakeun we bapak mangga sok barangkali kata aya sok doakeun ku bapak langsung mudah-mudahan mangko aya pasien jimat ti ramana jeung ka engke dinsum bentennya mudah-mudahan teh barangkali sing dipaparinan putra putri musaroleh kalian salehah Lugina pengen acara sungkanan logika sakieu mangga hati nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bade diteruskeun kana acara saweran. Mangga nyeukeun tempat teh pisankeun bab hijau. Tak nafala langker. Beli kakali murang kali mata apal ngere tubruk. Pilihan hatian saingan aya oge kanyut kunang naon bener kanyut kunang namun nah cenah ieu mah da bungsu nah eta kasuhudanana urang jelentrekeun nya naon-naon kalau nu bungsu sanes-sanes nu bungsu ari nu cika nyawe mangga kapayung kawan piuruk sepuh sana kunci gedang kebagjaan ayat Gara-gara wajananya ari tiasa mah teu mohon pakaulan mereka gampangkan kalau putri-putri kawan
Thank you.